Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-ayah. Kebajikan sadayana jamaah pengawasan musola Nurul Amal hormatan simkuring, mudah-mudahan urang sadayana kuwasilah pengawasan rutin ieu sing saterasna kenging rahmat al-firah sareng karidhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sanes dengan saukur urang tapi keluarga urang, tetangga urang singka emret paretan, singka emret paratan, singka bagian, da urang teh makhluk sosial, pasti urang teh bergaul sing batur. Pasti aya butuh ka batur anu sok mulungan ka urang, anu sok batur ka urang, mudah-mudahan deui ka emratan rahmat maghfirah sareng karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ayeuna urang ngalajengkeun hanca pembahasan sifat 20. Sifat 20 teh. Ya, salangkung. Nu kamari heula. Din minggon kamari pisan urang teh tos apal pembagian najis aya 4 nya. Aya anu dihampura dina cai, dihampura dina salat. Seperti bangke satu anu aya getihan. Namun dibeleknya itu aya getihan. Kedua dihampura dina salat, tapi dihampura dina cai. Ieu mah seperti getih anu sakedik. Terus nu katilu dihampura dina cai, dihampura dina salat. Nyaeta najis nu teu katingali. Teu katingali ku paningali anu mujudna. Sanajan dibolotot-bolotot geus urang teh moal katinggal saja. Nu kaopatna teu dihampura dina cai, dihampura dina salat. Karena najis anu sasa anu seperti biasa, cai pipis, terusnya kotoran-kotoran seperti itu. Nah, kembali karena pembahasan bab ilmu akidah. Urang teh wajib nekankeun secara umum bahwa Gusti Allah Maha Sampurna, mustahil aya kakurangan. Dia terus diseberapa kali terus dibahas. Secara umum urang begitu. Urang kudu nekankeun bahwa Allah Maha Sampurna, mustahil aya kakurangan. Tapi secara rinci urang teh kudu ngayakinkeun kana sifat 20. Sabab ieu aya dalil-dalil anu rincina. Tapi lamun urang teu apal kana dalil, kusabab urang mah da pami diajak mikiran dalil tos moal kiat, tos moal kiat terus pabaluang karitu ka dieu, urang mah. Urang mah karitu ka dieu ilmu teh bari jeung hoyong terang kana dalil teh kudu aya ilmuna. Urang mah teu ngaos kana seperangkat ilmu eta kanggo ngesek dalil. Tah minimalna urang kedah yakin kana makna sifat anu 20 ieu sanes ngan saukur dihafalkeun. Tapi kedah yakin ieu teh kewajiban urang. Kewajiban urang. Timurang kali urang sok dibaca. Wujud kidam baqo wa khalafatul awadisi qiyamu binafsihi wahdani
niat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Kembali orang terus dibahas sifat memperkaya wujud. Wujudnya atasna ayat mustahil Adam teu bari ayatna Gusti Allah mah aya anu wajib. Ari urang mah ayatna teu wajib. Ayatna mungkin. Ari makhluk ayatna mungkin. Ari Allah mah wajib ayatna. Ayatna teh wajib. Teu kahati ku akal lamun eueuh pangeran. Lamun urang amang kahiji tempat gedong aya gedong sigrong. Gedong anu indah dihias. Kira-kira urang bakal yakin eta teh jadi kusorangan atau aya nyieun? Pasti nya moal ujug-ujug gua ieu gedong jiga kieu jadi kusorangan moal mungkin. Akal moal ngadieun, pasti aya anu nyieun. Saanu nyieun? Duka nu ngabangun gedongna saha. Tapi urang yakin bakal aya anu pasti akal urang. Mungkin akal mah terbatas, moal apal saha nu nyieunna. Kedah aya beja, kedah aya berita informasi. Informasina lamun masalah agama, informasina ti para nabi. Duh, saur para nabi namihna atau nabi asma'na zat anu nyiptakeun sadaya alam dunia teh nyata Allah. Endeu apal urang teh, oh anu nyiptakeun alam dunia teh nya sadayana alam raya langit, alam raya bumi sareng sajabina eta teh nu nyiptakeun teh asma'na Gusti Allah. Saha arsitekna anu ngadamel ieu gedong? Dipasihan atas we ku tukang kudu gaduhna. Oh, bapak anu jadi apa? Akal mah akal urang sementara ngan ngarti pasti ieu teh aya anu nyieun. Pasti jadi mah teh aya anu nyieun. Ngan saha anu nyieunna teh apa? Kudu dibejaan. Begitupun urang lamun ngagunakeun akal urang ketika memikirkan alam semesta ieu nafakuran alam dunia, pasti orang teh bakal yakin moal mungkin di alam dunia ujung-ujung aya pasti aya anu nyiptakeun. Saan nyiptakeun? Sancan datang Kangjeng Nabi mah urang teh apa? Sada acan diutus para nabi mah teh apa saha nami atau asma anu nyiptakeun teh. Saantos diutus nabi we urang meninga Allah misalkan Kangjeng Nabi anu nyiptakeun alam dunia sadaya teh nyata Gusti Allah. Namina teh Gusti Allah aya wujudna wajib ayatna. Benten sareng urang mah teu wajib aya. Rek aya rek henteu ge alam dunia moal mantak robah. Urang mah gitu gini nya. Bade urang aya jumeneng bade urang teu aya maot, alam dunia mah tetap jalan. Ya. Alam dunia mah tetap jalan, Bu. Lamun jalmi we. Anu maot alam dunia mah tetap aya. Benten we lamun pangeran maot, oh mustahil ya pangeran maot. Tapi lamun dikira-kirakeun pangeran maot alam dunia ge bakal hancur. Ngan mustahil pangeran maot. Mustahil pangeran maot. Ada sifat begaji urang teh kedah nekankeun ka napi makna leunana sanes ngan saukur diapalkeun sifat 20 teh. Sekali deui sifat 20 teh sanes ngan saukur diapalkeun tapi kedah diyakini maknana. Makna sifat wujud teh nyaeta aya lalawanan wujud ada eueuh. Urang kudu nekankeun bahwa Gusti Allah aya banjir wajib ayana. Mustahil Gusti Allah eueuh.
Nu kadua sifat wajib anu 20 teh nyaeta sifat kidam. Wujud kidam bako. Nu kaduana sifat kidam. Kidam teh hartosna ti heula teu aya mimitina. Tuh kidam teh. Ti heula teu aya mimitina. Ngan sok disingkat urang mah ti heula. Maha terdahulu. Lamun bahasa Indonesia mah. Maha terdahulu. Tapi nu leuwih jelas nama kidam teh sekali deui ti heula teu aya mimitina. Kidam teh ti heula teu aya mimitina. Benten sareng makhluk. Ari makhluk mah nu disebut ti heula teh pasti aya mimitina wae. Ari makhluk mah. Makhluk mah lamun ti heula pasti aya mimitina wae. Heulaan saha datang ka musala? Abdi cenah. Nah, tapi pasti aya mimitina jam sabaraha kitu datangna? Jam 7 tuh. Mimitina datang ka musala sanajan pangheulana teh, tapi aya mimitina eta jam 7. Terus koar-koar hayu di atas sadayana anu menjadi nyelesai nyata tebar belah menjadi nyesel kene ngupel kene kasapu kene Sereng-sereng sih pada malah diseribu. Nah, jadi urang mah makhluk disebut heula teh pasti aya mimitina wae. Siapa yang paling pertama? Oh, pasti aya mimitina wae teh. Ari Gusti Allah mah ti heula teh aya mimitina. Siketna dieu aya nakan kaiji kamari teh Gusti Allah wajib aya. Tapi aya na Gusti Allah teu kapiheulaan ku eueuh. Jadi penting. Aya na Gusti Allah teu kapiheulaan ku eueuh. Beda jeung ayana urang. Ayana urang mah kapiheulaan ku eueuh. Tuluy aya we tah mimi ayana teh aya jadi mimiti. Mimiti aya. Bae jeung lamun dibandingkeun jeung anak urang mah urang teh leuwih heula. Jadi bab akidahnya, bab keyakinan dan yakinkeun ku urang. Wujud teh aya, wajib aya. Tuluy nu kadua sifat kidam teh ti heula teu aya mimitina. Hatina naon? Ayana Allah teh henteu kapiheulaan ku eueuh. Ayana Gusti Allah teh teu kapiheulaan ku eueuh heula. Dalamun aya mimitina mah berarti eueuh heula. Oh iya teh Bu. Lamun aya mimitina berarti asalna teu aya. Asal eueuh. Teu iraha cenah teh mimitina. Sok aya lamun pertanyaan ti iraha mimitina berarti asalna teu aya heula. Jadi sifat kedua teh kidam teh ti heula teu aya mimitina. Singkat nama ayatna Gusti Allah teh teu kapiheulaan ku eueuh. Dan kapiheulaan ku eueuh heula mah engke bakal aya mimitina. Dan aya mimitina mah kapiheulaan ku eueuh heula. Aya mimitina mah. Urang mimiti lahir, mimiti aya di alam dunia teh tahun sekian. Berarti sateuacan tahun sekian teh urang mah teu aya. Teu aya. Tahun 80, tahun 75. 75 mimiti urang lahir. Sateuacan 75 teu aya. Tuh, jadi ayana urang mah kapiheulaan ku eueuh heula. Samemehna teh teu aya heula. Ayana urang mah ari Gusti Allah mah ayana Gusti Allah mimiti Gusti Allah teu kapiheulaan ku eueuh. Ayana Gusti Allah teu kapiheulaan ku eueuh. Sabab lamun Gusti Allah teh aya heula eueuh heula, Allah teh eueuh heula yeuh. Tuluy aya.
pasti aya nu nyiptakeun. Pasti aya anu nyiptakeun. Ari aya nu nyiptakeun mah lain ge pangeran. Rede ya. Ieu kedah diyakini kitu nya. Ieu teh kedah diyakini wajib gitu. Wajib kewajiban urang sebagai seorang muslim. Kidam nu kadua sifat kidam teh ti heula teu aya mimitina. Iket nama ayatna Allah teh teu katinggalan ku eueuh. Beda jeung urang mah ayana katinggalan ku eueuh. Makhluk. Beda sifat kidam. Lalawanan sifat kidam teh kudus. Kudus teh anyar, baru. Maksud anyar atau baru teh nyata ayatna sabada eueuh. Maksud kudus teh baru teh puyeun. Nu kudu diyakini ku urang. Sifat kidam tadi ti heula teu aya mimiti. Nah, lalawanan sifat kidam teh kudus. Kudus teh anyar. Maksud anyar teh naon? Aya sabada eueuh. Aya sabada eueuh. Tah eta mustahil. Mustahil Gusti Allah aya sabada eueuh. Samemena eueuh heula. Gusti Allah teh eueuh, tuluy aya we. Tah eta mustahil. Oke, lamun kapiheulaan ku eueuh heula, tuluy aya. Oke, saha nu ngayakeunna? Gitunya. Kudus teh anyar. Maksud anyar teh aya sabada eueuh. Seperti urang ieu makhluk sadayana ayana urang mah saremena eueuh heula. Sabada eueuh heula tuluy aya. Hek alam dunia mah sadayana kitu. Alam dunia sadayana kitu. Makhluk sadayana kitu. Aya teh sabada eueuh heula. Urang aya da baheula mah eueuh. Tuluy anak urang eueuh baheula mah aya nama aya. Aya teh sabada eueuh. Masjid musala ieu asal mah eueuh. Tuluy aya. Kapiheulaan ku eueuh. Aya sabada eueuh. Pokona sadayana makhluk pasti aya teh sabada eueuh. Eta disebut anyar, kudus teh baru. Baju anyar, baju baru, berarti asalna teu aya. Bukan mah anu baru, asalna teh eueuh teu aya. Tah Gusti Allah mustahil baru, mustahil anyar. Mustahil aya sabada eueuh. Ieu teh Bu. Piraku ieu. Simpel atuh ya, simpel kieu. Kidam teh ti heula teu aya mimiti. Nah, maksudna naon? Hatur naon? Nah, ayana Allah teu kapiheulaan ku eueuh. Tuluy lawanan kidam teh kudus. Kudus teh naon? Anyar. Maksudna anyar teh naon? Aya sabada eueuh. Aya sabada. Keun bae ya, maksudna teh teu kudu sopan-sopan teh Gusti Allah teh aya cenah. Gusti Allah teh aya jiga nu sopan. Nya teu aya mah eueuh teh aya ge eueuh. Eueuh jadi teu kedah nya mangga bade nyarios teh aya mangga. Bade nyarios teh eueuh mangga. Bebas. Nganti para guru kita nyarioskeun sok eueuh. Da eueuh di Gusti Allah ge. Sekali deui. Ieu kita diyakini Bu. Itu kita yakin urang teh. Pokoknya dijelaskeun tuh video alif. Ini pembahasan wujud tidak bako. Da hafal teh unggul gitu teh. Dijelaskeun ngan nuju alif teh gini nya. Ngasa teh kitu alif deui. Sekali deui sing diyakini ieu teh. Kadua sifat kidam. Kidam teh ti heula teu aya mimitina. Matos naon? Ayana Allah
teu kapihelaan ku eueuh. Gusti Allah aya teh samemehna teu eueuh heula. Ayatna teh. Tuluy lalawanan kidam teh hudus. Hudus teh anyar. Maksudna aya sabada eueuh. Anyar teh aya sabada eueuh. Tah mustahil ayatna Gusti Allah teh samemehna teh eueuh heula. Beda jeung makhluk ari makhluk mah sanajan mimiti ge, sanajan ti heula oge pasti aya mimitina ari makhluk mah. Bari jeung ayatna teh memang sabada eueuh. Urang aya di dieu tadi mah eueuh. Teu aya di dieu tadi mah urang teh nya. Di Bandung masing-masing. Ayeuna mah aya di dieu ngumpul. Samemehna mah teu aya di dieu. Eta disebut anyar. Baru. Nu katilu sifat bako. Bako mah langgeng atau pandiri teh aya tungtungna, langgeng lah kayaknya. Langgeng. Maksud langgeng teh naon? Ayatna Allah moal kasusul ku eueuh. Tuh, gampang mah gitu. Ayatna Allah moal kasusul ku eueuh. Lamun tadi kidam ayatna Allah teh kapihelaan ku eueuh, bakok mah ayatna Allah teh teu kasusul ku eueuh. Ari makhluk mah ayatna teh di samping tadi nu pertama ayatna teh pasti kapihelaan ku eueuh, makhluk mah teh bakal kasusul ku eueuh. Dinimitian heula ku eueuh, ditungtungan deui ku eueuh makhluk mah. Asalna urang teh aya tuluy aya, kita aya deui. Tuh. Makhluk mah kitu. Asalna teu aya, diayakeun ku Gusti Allah, tuluy teu aya deui. Nah, bako teh langgeng, maksudna langgeng teh ayatna Allah teu kasusul ku eueuh. Apa kasusul? Kaudah? Iya. Ayatna Gusti Allah teh moal ditungtungan ku eueuh. Tidak akan berakhir, langgeng, kekal. Kekal, sifat bako teh kekal, langgeng. Langgeng teh naon maksudna langgeng teh? Nya ayatna Gusti Allah moal kasusul ku eueuh, tidak berujung. Urang mah ayatna pasti berujung. Jalmi mah mantak dina patok makam oge sok aya lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, awal dan akhir dituliskeun. Aya mimitina jeung aya tungtungna urang mah. Dina patok makam mah tinggali aya awalna, aya akhirna. Bako sekali deui, bako teh langgeng. Maksud langgeng teh ayatna Allah moal kasusul ku eueuh. Mustahil fana. Fana teh ruksak. Ruksak teh nyaeta aya kasusul ku eueuh. Ayana kasusul ku eueuh fana. Tanu fana, makhluk sadayana fana. Ayatna teh bakal kasusul ku eueuh fana mah. Mantap urang sok aya di dunia yang fana ini. Di dunia yang fana ininya maksud fana teh ayatna alam dunia ieu teh bakal kasusul ku eueuh, bakal berujung, bakal berakhir. Sadayana bakal dirakrak deui. Kan gitu orang percaya bakal aya hari akhir. Hari kiamat. Hari-hari kiamat teh Bu, langit belah, bentang maruragan. Wah ngalang. Dina Al-Qur'an kitu dijelaskeun. Idza sama'u syaqqat. Ketika langit terbelah. Langit teh belah. Ayeuna teh katingali juga kumaha. Langit belah, bentang maruragan, laut bahe,
daratan, lini gempa gitu ya. Gempa, gunung sing dilegur hancur. Wah kiamat urang rek ka mana moal bisa ka mana-mana. Datos tamat alhamdulillah teh. Diberesan. Nya dilakrak deui ku Gusti Allah hancur deui sadayana. Tamantak sadayana makhluk mah fana, bakal kasusul ku eueuh. Ayana teh kasusul ku eueuh. Tapi engke ahli surga, ahli neraka termasuk surga dan nerakana bakal kekal, bakal dikekalkeun ku Gusti Allah, dilanggengkeun ku Gusti Allah. Ari dina sifat kidam mah teu aya makhluk anu kidam sama sekali. Ari dina sifat bako mah aya makhluk anu dibakokeun, anu dilanggengkeun ku Gusti Allah. Nu dilanggengkeun ku Gusti Allah, ahli surga langgeng, ahli neraka langgeng. Ahli surga langgeng di surgana, ahli neraka langgeng dina nerakana. Tapi langgengna teh dilanggengkeun ku Allah. Dilanggengkeun ku Gusti Allah. Ayeuna sifat kidam. Sareng sifat bako. Benang mah ieu teh kedah diyakini ieu teh. Ari kedah diyakini mah nya wajib nanti urang sing yakin. Kedah yakin makna sifat 20 teh. Kidam atosna ti heula teu aya mimitina. Ayana Allah teu kapiheulaan ku eueuh. Mustahil mustahil hudus. Naon hudus teh? Adanya teh ayana sabada eueuh. Nu katilu wajib bako. Bako teh langgeng. Maksud langgeng ayana Allah maka susul ku eueuh. Mustahil fana rusak. Mas artinya ayana Allah kasusul ku eueuh teh eta mustahil. Urang teh kudu yakin Gusti Allah aya, teu aya mimitina jeung moal aya tungtungna. Tah kitu simpelna. Dina tilu sifatnya ya, wujud kidam bako. Secara umumnya gitu, Bu. Urang kudu yakin bahwa Gusti Allah teh aya, bari jeung teu aya mimitina jeung teu aya tungtungna. Wujud kidam bako teh dah. Wujud kidam bako tilu sifat ieu teh. Urang kudu yakin Gusti Allah teh aya, bari ayana teu aya mimitina. Bari jeung moal aya tungtungna. Eta tilu sifat eta teh disederhanakeun kitu. Eta kedah diyakini ku urang. Eta teh kedah diyakini ku urang. Da percuma atuh urang ibadah ka Gusti Allah tapi ka pangeran sebenarnya. Pangeran anu aya mimitina. Pangeran anu aya tungtungna. Pangeran maot cenah. Wah, pangeran maot kumaha ieu teh? Geus anu nguruskeun urang, nguruskeun alam dunia ari pangeran nangis eueuh mah. Pangeran aya mimitina juga Firaun ngaku-ngaku pangeran. Terus sampe Firaun anu ngurusna teh saha? Anu nyiptakeun alam dunia teh saha? Kan Firaun ngaku-ngaku jadi pangeran ya. Dulu sampai pangeran teh kaberangan ieu mah. Pangeran teh kaberangan, datang teh sageus makhluk ada raya, karek aya pangeran Firaun. Tara mah kudu ngayakinkeun pangeran Gusti Allah teh aya, bari jeung ayana teu aya mimitina jeung moal aya tungtungna. Eta teh kedah janten kayakinan urang saneskan saukur wujud tidak bako apal cangkem. Ini kewajiban. Saudara-saudara pamina namanya merangkali tanya. Ieu teh kedah diajarkeun ka murangkali pas awal balik. Bahkan pas tamjid sadaacan balik murangkali teh tos kedah ngartos. Sekedar biasa meyakini karena sifat 20 ieu saneskan seukur apal. Mantak urang ka murangkali teh pendidikan teh saneskan saukur naon?
ulah wakal nu jauh-jauh karena ilmu sejen tapi ilmu dasarna teu kapelajari seperti ieu ya nganyalkeun sifat-sifat anu wajib di Allah nu mustahil di Allah nu wenang di Allah ngayakinkeun nekatkeun terus sifat nu wajib di Rasul nu mustahil di Rasul nu wenang di Rasul eta teh dasar kewajiban ulah wakal langsung ngawaskeun perkara-perkara anu jauh. Tapi eta adalah dasarna kamu rangkalih teh. Yakin Bu? Tilu sifat anu tadi kenging. Insyaallah. Ieu mah kudu diyakini. Lamun urang teu apal teh rek yakin kumaha. Kan apal wujud kidam bakona nya. Wujud kidam bako, wujud teh aya, kidam teh ti heula teh anu mitina. Bako teh aya tuntungna. Atau kieu tuh supaya simpel. Wujud teh aya, kidam teh teu aya mimitina. Bako teh teu aya tungtungna. Kitu we tuh. Simpel nama. Wujud aya, kidam teu aya mimitina. Bako moal aya tungtungna. Tiru ieu teh jadi ketika wujud kidam bako lamun ditanya urang teh naon wujud maksudna? Ayana wajib. Ari kidam naon? Teu aya mimitina. Ari bako naon? Teu moal aya tungtungna. Moal aya tungtungna. Ieu teh kewajiban mentak di naon teh diulang-ulang terus ge supaya laras-laras salat ieu mah bab akidah, bab tauhid, bab keimanan. Urang teh kan kamari terserang kuncina asup surga teh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tah la ilaha illallah teh urang kumaha maksudna ngamanaan la ilaha illallah teh? Dipelajari ku para ulama dina dalil-dalil Al-Qur'an sareng hadis. Aya sifat-sifat anu wajib dikanyahokeun ku urang. Eta teh aya dalilna ngan moal disebutkeun di dieu dalilna mah. Bilih panjang teuing, bilih lieur teuing. Nya teh nganggo dalil oge tadi. Aya wajib ayana penang teh ayana teh kapieulaan ku eueuhna moal kasusul ku ayana moal kasusul ku eueuh. Eta ge kana rada lieur kene. Lieur. Wujud balik kita. Nya kieu maksudna dibahasakeun kitu teh kan kidam teh terdahulu. Nya kidam teh maha awal, maha terdahulu. Tah, bisa aya sangkaan kieu, bisa aya sangkaan ti heula maha terdahulu teh kan ti heula berarti ti heula. Bisi aya sangkaan ti heula teh aya mimitina. Da makhluk lamun ti heula aya mimitina wae. Tadi pertegas we ti heulana Allah teh aya mimitina. Jadi sada acan aya makhluk teh ya Gusti Allah mah tos aya. Ngan ayana teh teu aya mimitina. Ti iraha-irahana teu tiasa ditanyakeun iraha Gusti Allah ayana moal. Ujug-ujug aya. Sanes ujug-ujug aya sanes. Gusti Allah mah aya we. Sanes ujug-ujug aya. Ari ujug-ujug aya mah anggar berarti ada asalna teu aya. Kan ujug-ujug. Ujug ya. Asalna teu aya, ujug-ujug aya we. Henteu. Tuh nya. Lamun dikorekan deui mah kurang teh gini. Gusti Allah teh ujug-ujug aya. Ujug aya we nya. Ujug-ujug aya. Berarti asalna heula. Henteu. Gusti Allah mah teh ujug-ujug aya henteu. Aya. Dari dulu. Aya. Gusti Allah dari dulu ada. Berarti aya lagi teh aya mimitina komo ujug-ujug. Ujug datang ya. Aya. Akan ari ujug-ujug mah eta teh asalna teh aya heula. Kan nu kedah diyakini ku urang mah Gusti Allah teh aya, berarti teu aya mimitina. Jeung moal aya tungtungna, wujud tidak bako tadi sifat eta. Gusti Allah teh wajib aya, teu aya mimitina. Sareng moal aya tungtungna.
Katanya bahasa teh bisa batas tadi ujung-ujung ayat. Jika-jiknya nya itu kan jika no iya padahal mah lepat itu tanya. Nya kan ujung-ujung ayat teh berarti asalnya teh ayat. Iya ujung-ujung datang gitu ayat naon. Datang. Kan asal mah teh datang. Tuh nya. Orang ayatna Allah. Ayat teh ayat mimitiina. Teh ayat ujung-ujungna tuh nah gitu nya. Teh ayat ujung-ujungna. Kalau lamun ayat mimitina kesan ayatkeun. Pertanyaannya gitu. Bisa teh ayat mimitina ya atau ujung-ujung ayat. Berarti asalnya tapi andai iya wujud kidambak itu wujud kidambak pun sok diawas ku urang tiba-tiba tadi ada kacaletot sakitnya ujung-ujung maka kena dijelaskan teh gitu keimanan orang tentang nanti sifat-sifat Gusti Allah teh nya maksudnya dari pelajari deui da kapungkur nuju alit meureun ngaos mah ngaos da ngaos nuju alit teh geuning ini geus belasan tahun terus bari jeung bari ka pagadeun aku beger ka pagadeun aku beger urang ngaos teh beger yang geus blank we beger ulah terus beger terus gaduh anak karek lagi ngaji deui gaduh icu ngawas deui terus lami hailap deui tapi teu sawias urang memperkuat deui urang kuatkeun deui keyakinan urang sakali deui ieu teh kewajiban itu kewajiban anu kedah diyakini sanes diapalkeun sanes apal cangkem wujud kidan bako nu wajibna mah sanes eta nu wajibna mah meyakini yakin Gusti Allah teh aya wajib ayana yakin Gusti Allah teh maha ti heula teu aya mimitina yakin Gusti Allah teh aya moal aya tuntunna ya harus Bu atasnya bukan makannya tadi ujung manusiawi ya jalmi mah aya lepas iya maksudnya teh sanes di harga sanes demi Allah Rasulullah iya maksudnya teh gitu jalmi mah aya lepas nawe iya maksudnya teh kanggo ngemutan urang sadaya ngemutan urang sadaya Allah teh ti heula teh aya mimiti Allah teh langgeng moal aya tungtungna seperti itu buka ini jika bola atunya kita hari diajak ngawas bab tauhid mah rata-rata gitu sadayana itu di mana ngawas bab tauhid mah jarang pe saling teu kuat lami sareng teu kuat lami ari soalnya naon jarang aya bodorna ngaos bab tauhid mah komo lamun tauhid dibodorkeun ya masalah keyakinan ya bahaya tauhid mah bener-bener kedah urangna kedah pres kedah fokus ari nu ngaos berjam-jam mah kadang eta seueurna bodoran hungkul ari ieu mah tau ngaos tauhid sanajan 30 menit oge terus santur gitu. Jangan non teu aya bodor. Biasana hehehe wae. Bodor teh dilawat, kan kudu teh lama geus. Dilawat wae sendiri dah. Allah wajib aya. Bajing ayana teu aya mimitina. Moal aya tungtungna. Kitu nya wujud tidak. Sakitu pengencan mudah-mudahan ieu sing nambihan kayakinan urang sadaya. Niatkeun deui kana kayakinan urang sadaya. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحابنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلمائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك ومن علينا بكل ما يقربنا إليك مقرونا بعواف الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قرة أعيننا في الصلاة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة والبركة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma